tinggalkeun teresep nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijin aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulah aya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat goblok amat ku ari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain ieu ieu mah bangsana ayo coba ge hida amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina eueuhkeun geura di jero hate hiji be Allah cak Allah Khadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing tuh nukeraya di jero imah sorangan di kamar nyana kuari kertader datang si Hidir datangnya datang di jero bae assalamualaikum salam saya kaget panto ditutup jendela ditutup tapi aya ulah lumpat tah bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah teu lumpat malah wau oh Khidir sasalamat tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ima pertanyaan ada orang yang jual apa ini motor kreditan yang belum lunas, terus motor itu saya beli cash dengan harga murah dan saya tidak perlu meneruskan gitu apa namanya angsuran kreditannya, bagaimana hukumnya menurut Islam? Apakah saya berdosa? Sediklah dosalah beli motor yang belum lunas. Barang yang sudah sah dijual belikan itu diantaranya adalah sudah menjadi milik. Patokannya begitu saja. Barang yang sah dijual adalah milik kita yang sudah jadi milik, itu sah dijual. Kalau belum menjadi milik, belum sah dijual. Patokannya begitu. Itu yang namanya kreditan. Kalau belum sudah jadi milik atau belum, saya kan tidak tahu. Coba saya mau tanya yang suka kredit. Hah? Tuh nyawan saya tahu. Asak berarti. Jadi itu mah tinggal gitu baik. Sesuatu barang satu harus yang bukan najis, kedua milik kita. Kalau belum jadi milik atau bukan milik nggak sah dijual. Kita beli apa namanya nyolong motor kemudian dijual nggak sah, sebab bukan punya kita. Atau kita nyolong punya orang tua kemudian kita jual, orang tuanya belum tahu. Gak, tetap gak boleh, kecuali begitu udah dijual orang tuanya meninggal, baru kan pindah jadi milik kita, boleh gitu. Jadi kalau belum jadi milik nggak sah. Saya mau tanya, itu motor yang masih dikredit kemudian belum lunas misalnya baru 50%, itu sudah jadi milik apa belum? Nah, berarti dijualnya itu sih ada hukuman dah.
tinggal gitu baiknya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kecuali lamun dijualna ayeuna kanu bogana deui. Urang dipaling motor abah, aju dijual ke abah urang teu nyaun abah urang. Geus beres bebeja bah. Eta mah motor mah abah, kukula dipaling aju dijual ke abah. Sial sia. Teu naon teu kos kitu. Janu abah ieu ika batur mah tetep teu bisa. Teu mah hitung-hitung minta duit bae baru ka abah. Tah sarua jeung kieu. Je teu kotok gede amatnya. Je kotok bagus amat, gede amat ieu. Sapoe, 2 poe, 3 poe ditewak we dipencit. Set pencit, beres dipencit, terus digodog, disayur, haju dihudangkeun lembogana. Udang. Kunaon dahar ya, dahar. Ayam ya, yush, hes bae. Je, jahe ieu sia bisa, atuh aing teh. Aing segera aro lo ngomong. Dahar. Parahnya na daharna itu. Luar biasa. Beres, benar ngarokok dan lain sebagainya. Uplek. Isuk-isuk menang teh kotok aing sasada. Biasa songkok korongok eueuh ieu mah ieu mana ieu. Isukna eueuh deui je. Cik ada kotok aing geus 2 poe sasada ka mana nya ieu? Ka mana barang diteangan kapangi buluna ja ieu. Teangan ku jana bari marah teh eta bari marah. Sial jasa ieu jelema so teangan tanyakeun ka babaturanna. Heri. Lantas maling kotok si Heri mah. Kan ieu sia maling kotoknya. Kotok saha? Eta kotok aing anu sok sasada teh. Ye, aya eta nu dipencit tu di harku mamang. Ai kitu eta. Heuh. Eta teh anu jadi masalah wajib ngaganti tah henteu tah nu mencitna. Sebab nu ngadaharna nyana. Eta kanu kos kitu pan agama mata. Ieu mah tina bab penjualan, ieu mah bab dahareun. Ta eta kos kitu teh eta teu wajib ganti tah. Wajib dah, ngan wajib ganti nama nu di dahar kunya namanya milu desa sarua. Lamun nyanda ngadara ping-pingna doang, harga ping-pingna sabaraha duit. Itu melolobana kunyana nya atuh asa ngeunaheun pan hudang hees atuh derak-derak bae ka hulu-huluna kunyana. Tata kos kitu cek dina asbah wan nazair idza jama'a sabab wal gurur wal mubasyarah kudimal mubasyarah. Di mana-mana kumpul sabab, tipuan jeung mubasyarah kudimal mubasyarah walakeun mubasyarah. Di mana-mana kumpul sabab dahar nang mencit kotok sabab dipencit. Gurur nipu nencit sugan teh mah nu batur horeng nu nyana katipu nyana. Wal mubasyarah nyana nu ngadaharna. Kudimal mubasyarah lakeun mubasyarah masalah. Ngan mun nyana milu ngadahar naon ta eta hargakeun. Cek kita depan aing mah ada harta teh kitu sabelah deui aing ping-ping. Ajo itu babaturan aing Ki Umar ping-ping sabelah deui. Tah eta aing mah wajib ganti ku sia ping-ping. Nu hiji sia hiji. Aing sabelah mah mun didahar ku aing ieu tah mah. Sabar deui tetep ping-ping atuh. Aing minta ridona teu bisa. Aing mah teu bisa minta ridona. Sabar tetep ping-ping. Geus aing mah sabelah 500.000. Pan mahal amat sih ping-ping hiji kotok sasadana melung itu tata adu harga nggak sulah loba omong ke temen taridona bae ya tuh darah ge lolobana ku sia ieu geus atuh
masalah geus lah. Padahal di jero hatena kotok sia dihajar sepai. Main hajar-hajaran tunduna. Teh mah keur cerita teh eta mah hayam dipencit dibikeun kanu bogana. Eta kos kitu ari ieu mah motor meunang ngagasap dijual teh sa. Motor menang maling dijual teh sa. Mentek pamalingan mah ambay-ambayan. Bari loba deui ya pamalingan ye singade. Tidak singade ge atuh emang Allah nyieun neraka ieu meureun lamun nyana teu maling atuh neraka sepi. Atuh jangan bae geus sia neraka meureun tah ngan tetep bae ja urang butuh ka motor, butuh ka kendaraan hati-hati. Adapun urang geus hati-hati atuh nyangakeun sadaya-daya ka Allah. Tamagos gitu ambalaya unggal poe anu laporan leungit motor sekitar Kabupaten Tangerang pohara jasa bahkan mobil ge geus loba jasa. Itulah meureun di negara anu zalim. Lamun bebejanya na ka polisi seuri polisi ge. Seuri. Polisi seuri. Loh cara aing menangani nu maling pugu aing maling melulu cak polisi. Ngan aing maling na make tanda tangan. Korupsi ngaranna beda ngaran doang. Laporan ke bupati, Pak, waduh saya kemalingan. Paling apa? Maling mobil, kemalingan mobil, hilang mobil. Iya. Siapa maka karat mobil, aing memaling. Waduh benar laporan kasa coba kuari orang mantak ambalaya. Teu beunang-beunang pemalingan. Kula aja beda jeung zaman kula keur leutik mamun kapalingan di kampung Picung nihtir di Picung. Jadi desa teh aya tongtrong Pak. Tongtrong asal geus kos kitu beta tongtrong tihtir ngaranna. Tuh, atuh ka dieu langsung Cilongok nongtrong kagelam gembor kabeh terus ke belah ditu sadesa nongtrong kabeh deuk lompat ka mana coba pemalingan. Deuk lompat ka mana pemalingan? Lompat ka ditu geus aya nu ngajaga lompat beunang bae teh pemalingan teh beunang bae. Antaran kompak antara polisi antara desa, kepala desa jeung masyarakatna. Eueuh teu beunang kabeh ge. Tihtir ta zaman baheula ngaranna. Jadi zaman baheula mah ku tihtir bae beunang, ku ari ku HP teu beunang. Ku HP geus teu beunang. SMS ku polisi. Nomor sekian ke baturna. Udahlah kalau ada lolosin aja. Emang kenapa? Udah bayar dia, tenang. Sudah manu kapalingan we didatangan deui kapalingan ongkoh laporan mayar ongkoh unggal poe didatangan jang bensin neangan blon teh coba. Eta geus kitu tadi negara urang negara tercinta Ibu Pertiwi Indonesia ternyata di jero nama kronis brok aya kadenge nu maling beunang ku polisi aya ge nu beunang teh lain ku polisi beunang di pengkolan lah bebeja ka polisi mah eta mah atuh teu bebeja ge geus da geus beunang ieu mah ditangani ka karaksan geus beunang jadi polisi gawe naon eta sebenarnya kos tapi lain di Indonesia teh mah di Vietnam kos kitu teh polisi di Vietnam mah ya Allah teh cerita dah kos itu jadi tema urusan kredit makos gitu ya sok cek Gusti Allah Muhammad fakta susil kosos bejakeun cerita-cerita dongeng-dongeng tentang kawarahanana Yahudi kabiadabanana Yahudi termasuk Nasrani anu teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bedakan fakta susil kosos lain eta bae Muhammad sampaikan dongeng kibal ambin baurok jelema anu geus hebat deukeut ka aing tapi nyana akhir
hayat nah keluar ti agama Islam gara-gara berat karena dunia pamere ti masyarakat pamere ti pamarentah akhirna keluar nyana tina jalur Islam bejakeun Muhammad abengke di tahun 2015 besi aya kiai nu kos kitu tah dongengkeun Balam bin Ba'ur besi aya kiai nu ngarep-ngarep dibere ku bupati ku gubernur ku presiden bejakeun ki Balam tah tigeus leuh kitu besi aya kiai anu dedeketan jeung Golkar bejakeun tah dongeng Balam bin Ba'ur Muhammad Pak Susil kos bejakeun ulah mentang-mentang manehna mah kitu kah kiai di tahun 2015 macan sabaraha encan sapira ka kiai ada lagi eta mah sapira tapi deui lagi Balam bin Ba'ur mah jadi waliun min auliyaillah ngageter aras mun ngadoa murid 500 geus bisa halal liber tapi nyana aku diberi hadiah ku raja hadiah ku masyarakat dan lain sebagainya berat kadinya poho ka aing sing hade bejakeun tah kejakeun ka kiai Golkar yakin hadena cenah aing mah lain Golkar PDI sarua aing mah jadi peti lukuat sarua bae aing mah jadi PKB akur aduh cek kiai aing mah minggu hareup moal ngaji atuh sanuni tah ku ari geus saroplok kiai mah tetep masih utuh kiai mah tetep paling ge rada isin-isin setik doang tapi DPR mah geus kalaluar teu ngaraji ku ari goblok jadi aing dicarekanan mah sanu nyareka ya aing mah teu nyarekan Gusti Allah nyarekan sia awas sia je parang sana aya DPR Golkar dia ngaji bae mundur kuari setengah ngaji lah teu hayang gede ngaji Allah teangan ku sia pengajian di nu sejen aya nu nyarekan sia lamun teu dicarekan sia mah kos kitu bidug sia mah awas sia kayak sada ku aing disogok cenah ki uji ayo aing sogok ku sia saulah leutik jadi dikamanakeun bikeun ku aing kaki Fudoli kaji Pendi tah los tah kena ngojay di dinya tah aing mah teu hayang aing mah leutik mah teu hayang gede atuh hayang aing sarua jak daun atuh sugihan aing jeung DPR Golkar mah deui parang sana sugihan aing mah sugih teu hayang dibere ku sia aing mah teu hayang aing dunia jeung nu Allah paling saku aing aduh Gusti Allah teh yo urang keur ngalalempeng awak maksudna lain atuh mah nya kitu-kitu maksudnya supayanya orang-orang cicing di dinya teh horenganan keur lelecehan ulah dikira kuarieu aya DPR santri di Tangerang ada nyantri ada ngomong ka kula kiai horeng bener sakumaha nu diomongkeun ku kiai teu beres di DPR teh ngomong ji atuh diangsongkeun ku aing jelema tah ngadu jeung sia emang kau nanya oh cenah anak kula nyoteng cenah ya kiai di Paraban ku duit kos kieu aduh masyaallah sakeuna teh ajung ke tahun hareup kumaha nyalon deui endeuh tolong goblok teh jelema aduh ngomongnya lagi tuh bener nama geus ngomong geus beneran gua mah geus bener lillahi ta'ala Allahu akbar jadi kayak ngomong tuh bener cenah kula ya aduh cenah anak kok cenah di Paraban ku duit kos kitu geus boga rasaan cenah ge untuk lamun nyana bae ngomong di hareupeun kula modal kos kitu aju kiai anu daek tah di Paraban kos kitu eta mah kiai pamustungan kos kitu pamustungan teh mah kiai Gusti lalu ngomong lah sakira teh mah butuh sih butuh
maju naik ka panggung mah deleukeun ilmu sia raragagan ujianna. Boro-boro batur sia ge moal bisa gerege ngamangpaatkeun ilmu. Sebab Bal'am bejakeun faqqa susil qasas. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. May yahdillahu sahaja ku Gusti Allah ditukeun dibere hidayah untung fahuwal muhtadi kauntunganana eta jelema teh atuh menang pituduh sabalikna wa mayyudlil sajelema nu ku Gusti Allah disasarkeun rugi atuh faulaika humul khasirun rugi horenganan kabeh genang Allah. Insyaallah. Al-qaulu fi anna dzalika kulluhu min 'indillah al-hidayah minhu wa kadzalika al-idlal. Horenganan anu mere pituduh Allah nu nyasarkeun Allah. Urang lamun inget kadinya sararieun jadi tambah hak mutlak Allah nu bere hidayah jeung nu mere sasar adalah Allah. Ya Allah. Cuman Gusti Allah mere hidayah teh melalui seseorang geus jadi sunatullah padahal mah dek dijadikeun jelema mukmin kabeh tanpa rasul ge bisa dek dikafirkeun kabeh ge tanpa rasul bisa tapi Gusti Allah sunatullah ngaranna abengke di akhirat babari nanyana Allah ngutus rasul titah nuduhkeun ka umatna nu manta Kangjeng Nabi teh salah satu rasul inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah jang nuduhkeun basyira mubasyira wa nadhira bejakeun Muhammad aya sorga bejakeun Muhammad aya neraka tuduhkeun jalan ka sorga tuduhkeun jalan ka neraka adapun engke nu milih nama terserah umat. Ya Allah geus atuh ku hari Kangjeng Rasulna geus teu aya dilanjutkeun ku para sahabat. Mentak cek Kangjeng Nabi khairul qurun qarni pangbagusna qurun adalah qurun kaula lantaran kaula mah langsung ti Gusti Allah lamun aya pertanyaan-pertanyaan naon bae langsung dijawab ku Gusti Allah melalui kaula langsung ti Allah khairul qurun qarni sumayalunahum tuluy anu ngarendeng kana eta kurun sahabat kurun tabiin sumayalunahum datang ka atsbat tabiin ta kurun Kangjeng datang ka kurun sahabat Kangjeng 13 tahun kemudian kurun sahabat sampai 40 tahun tidinya dilangsungkan ku sahabat sampai 100 tahun dilanjut ku para tabi'in 100 tahun sanggeusna dilanjut ku tabi'in summayalunahum atsbat tabi'in eta pangbagusna sakitu Kangjeng sahabat tabi'in atsbat tabi'in
urang mah kudu jowe Kiai Fudoli. Geus teu kahitung ka hadis eta geus teu kahitung. Ya Allah. Geus masa-masa kos kieu urang. Tapi tetep bae. Jangan supaya jaga di akhirat Gusti Allah teh babari nanyana. Zaman saha si hirup? Zaman Presiden Soeharto. Saha kiaina? Bakal dijelas. Zaman saha si hirup? SBA. Saha kiaina? Tanahnya. Zaman saha si hirup? Terkecil di dunia. Terkurus Jokowi. Saha kiaina? Eta nu bakal ditanya. Ya Allah, ya Rabbi. Allah teh sambarangan mayahdillahu selama anu dituduhkeun ku Gusti Allah teh eta jelema anu menang pituduh untung melalui sahasia. Hayo geura aya kiai-kiaina terus datang ke akhir zaman bakal aya bae. Abe babari Allah engke nanya jeung nyedekeunana. Kadituna tinggal milih urang sebab nu boga ikhtiar adalah urang. Sanggesa kiai nyampaikan bahwa pangeran Allah, bahwa kanjeng Nabi Muhammad tadi angkat Rasul Allah, diberi mujizat adalah kitab Al-Quranul Karim. Dijelaskan ku para kiai tentang hukum-hukum 200 ayat kurang leuwih nu nerangkeun tentang hukum-hukum, kisah-kisah caritakeun dina Al-Qur'anul Karim, sampaikeun Muhammad, sampaikeun para sahabat, sampaikeun para tabi'in, kuari heuy Fudoli sampaikeun, ngajek-jerek bae nya sapeting 3 panggung. Tanya pun sibuk amat dakwah hasil dakwah meuli Fortuner. Heran dakwah lain gitu. Lu tadina teu bisa wudu jadi bisa, lu tadina teu bisa salat jadi bisa, lu tadina embung sedekah jadi daek, lu tadina teu tahajud jadi tahajud, lu tadina teu Islam jadi Islam. Eta dakwah. Tuh. Aduh cenah tuh salah. Ya lain salah-salah deui tah belah ditunti salah. Okos anu entengin kiai ngomong kieu, alhamdulillah cenah kiai hasil dakwah tuh kajian pondok, hasil dakwah kajian majelis. Ya Allah, teh kiai teu ngaji nu kos karena itu kan katutupan mata hatena tolol bin goblok bin bolon. Lain eta tuh dakwah mah kunaon alhamdulillah kana dunia. Nu kos kitu mah teu kudu dakwah teh mah babari. Jualan jengkol bisa sia meuli pondok. Bisa jeung majelis ya. Itu teh kudu dakwah tah mah. Ulah gitu dakwah. Alhamdulillah kiai hasil dakwah tuh lembur anu tadi tahajud kuring teu. Sial tah mah. Saha emang nu dakwahna Haji Pendi atuh paingan. Paingan atuh di Dawahan ku jana moal balaler jelema teh. Baru-baru ngaba bener batur pugunya ge mengkol malu. Jadi nu dakwah teh anu nyahueun jalan. Kuari urang dek ka Jogja nanyakeun jalan. Ka Jogja jalan ka mana ye? Ka ditu tuh. Bener sih emang nyaho. Tuturkeun urang teh horeng teh nyaho. Ya Allah, dek ka Jogja ieu prakarangkas bitu. Kapagi jeung JB. Kok JB aya di dieu tuh? Emang ieu Jogja teh Rangkas. Ya Allah, aing salah tak eta. Jelema dek ka Jogja dituduhkeun ka ditu ka Rangkas. Mal beres. Kudu nu nyaho atuh anu nunungtun mah kudu nu nyaho. Acak-acakan atuh lamun teu nyaho. Cara kuari. Nungtun jelema teh teu nyaho atuh cilaka. Torekat teh dek nungtun ka Allah. Kunaon atuh? Nyana ongkoh beratas nama torekat tapi nungtuna kana dunia.
maning dirantai teh jelema kos gitu. Rantai asupkeun ka sumur parem cor. Ulah kedah udang deui. Ji tarekat mah geus we ninggalkeun dunia ka Allah. Ieu mah lain tarekat teh kudu make mahar. Ya, tarekat bau hubungan jeung mahar atuh. Tarekat bagus kudu lepas dina kos kitu. Beuh, murid datang teh jungjang jingjing marah. Pan sia dibere zikir ti aing atuh wayahna tuh jeruk-jeruk haseul mah mawa. Tah geus lain deui acara tah. Ini acara goblok tah kos kitu mah tuh. Naon bedana jeung bupati tah kos kitu mah. Salah. Tarekat mah lepas teh. Teta sasar kos gitu ngaranna nyasarkeun jelema. Ulah tarekat ulah geuna kanyahoan ku batur pamajikan ge ulah geuna nyahoeun. Ulah geuna nyahoeun urusanna urang jeung Allah. Ngan ge kanyahoan pan ge salaki hiji bangun puasa bae, puasa nu ngora tah naon. Bingung deh. Kege bingung cara nu kolot teh. Nomor kadua koti peuting hudang bae cakena teh dideuleukeun. Haju bangona ka nu kolot teh ka do kolot tau ka nu ngarato ka pamajikanana bageur biasa narekat mah kitu bageur jadi ucodekah boro-boro jeung batur jeung pamajikan geus ucodekah jeung anakut aju bangana barahan biasana tah sebab teu nganggap kana dunia ieu mah barang norekat nyana teu usaha nu pamajikan dirorodan. Aya keneh gelang ngadeukkeun jual, aya keneh kongkorong ngadeuk barang norekat jadi kos kieu ye. Salaki tolol tah kos kitu. Ulah tarekat batal, toko jang sia tah ka anak, tah ieu jang sia. Aya abah, geus abah mandek ka Allah bae. Ulah mikiran abah ngan eta bae sabaraha bogana tah. Eta mun untungna 100.000 aing 70. Itu lain orekat nama kos gitu ngabujangkeun anak ngaranna. Gitu susah. Setik mesti salah sih gade. Mendak kuari guru-guru torekat teh bolot jeung kurang mah. Kunaon hubunganna jeung dunia. Haul, hai. Pan sia teh murid aing. Ayo, mararawa ka dieu. Namun teu mawa sapa sia ku aing. Cah. Ali torekat jadi kajajade di kieu tuh. Itu menang undang ali torekat mah. Geus pokona deuk nahaolan ieu nu bogana tuan Syekh deuk milu hayu teu kaji teu aya nu diondang aya hayang kabarokahan hayu sebab nyanana hadir di dinya beus hayang ka deuleu sia di dinya ke hadir poe malam poean haol tadi dinya nu mana cenah tuan asal nu jenggotan tah eta oh kabeneran urang Cisoka aya aja gua ieu tuan Syekh hajunya na ngaku goblok gabehan. Kangeunahannya na di seh-sehnya na. Kok saja pengen di kiai-kiai. Oh iya. Pugu lain. Kunaon ngarasa ngeunah di kiai-kiai. Kiai teh si mana? Oh teh si anu. Tolol teh. Eta termasuk jelema tolol bin tolol eta. Kuduna mah aing mah lain kiai, aing mah lain kunaon ku sia disebut kiai. Tapi sia nyebut mah aing atuh dungu aing. Eta blon keneh di sarua. Aing lain. Ya Allah ya Karim. Nah, anu nungtunna ieu kudu nu nyaho jalan. Mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah fawal muhtadi untung. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atuh rugi kabeh. Nah, intina jelema nu diberi hidayah yakni agamana Islam, percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, percaya karena kitab Al-Qur'an sebagai kitab Allah. Nah, ieu jelema diberi hidayah bahwa muhtadi surga. Urang ye urang Islam kabeh. Iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi. Haji urang deh percaya karena kitab Al-Qur'an. Matak didengekeun ke urang ieu percaya ieu ke Quran ieu. Keur didengekeun percaya. Yes, urang teh penghuni surga ieu. Penghuni surga ieu lain lalagaan mun hayang nyaho penghuni surga ieu tah. Tah ieu. Emang karari penghuni surga mah darekil.
tungke rapi nama di sorga kuari mah tuh dekil kene. Emang iya mau nanya apa mau di sorga teh iya tah. Nu di dia doang di majlis di luar mah wallahu alam. Cek nu di luar teh pan kitu amat sih Kiai. Ya itu saya kabawangan penghunina mempenghuni sisi lah. Wa mayyudlil sahajalama anu ku Allah disasarkeun. Teu iman. Ngajak jerek bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah. Kanjeng Nabi teh utusan Allah. Al-Qur'an teh didengung-dengungkeun. Nyana nonton di TV teu iman ka Allah, teu iman ka Kanjeng Rasulullah, teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim. Eta disasarkeun ku Gusti Allah. Informasi geus aya di berbagai-bagai. Lain lalagaan televisi geus aya, koran, majalah. HP mah geus wahara jasa geus loba jasa. Tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam, antara Nasrani jeung Islam, perkembangan di luar negeri. Tapi teu iman disasarkeun ku Allah. Bahkan aya nu imahna teh deukeut jeung Ki Haji. Ieu saya ieu Teguan, ieu Haji Soleh deukeut. Tapi teu iman. Teu iman, masyaallah karim. Disasarkeun emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu. Ku ari mah moal aya jelema nu teu nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah. Informasi teh geus luar biasa melalui berbagai-bagai. Ayo. Deuk bake naon coba ku ari mah informasi masyaallah mudah nyahoeun kabeh encek-encek. Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh. Ku ari geus anu tertutup informasi. Tapi tidak iman. Wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Emang endek dijadikeun penghuni nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kuari mah perumahan muslim, perumahan kafir. Geus aya. Jadi nyana lewat ke perumahan muslim. Berarti kan eta teh geus nyaho nyana. Oh ieu perumahan muslim. Ai muslim teh percayana ka pangeran Allah. Ieu geus nyaho nyana. Di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam. Komunis aya, Yahudi aya. Di urang kapital aya, kapitalis. Iya, tadi orang aya kabeh. Komunisme selalu mempercayakan materi. Langit, bumi terlihat berarti materi. Tidak ada Tuhan ceknya. Semua ini adalah petet-petet ceknya ini. Ceknya petet pajar buah limus benernya. Ceknya jadi sorangan, langit jadi sorangan, bumi jadi sorangan. Tuhan tidak ada. Dulu pernah ada enggak? Pernah, cuman mati Tuhan. Goblok tak komunisme sama rata. Tuh pangerannya nama komunisme. Sopet diurang komunis. Baheula PKI komunis. Kuari muncul kembali komunis. Lantaran urang hubungan jeung RRC. RRC teh kapan hubunganana jeung Soviet? Berarti kan komunis. RRC teh biang komunis sarua. Asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari. Wow, palu arit ambalaya kuari di Indonesia. Tinggal renungkeun ku urang, kok bisa terjadi seperti kieu atuh? Kumaha ente nu nyicingan negarana. Ya tuh cenah ya presiden atuh aya satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia. Negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan. Je, emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan. Je, emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan. Kok bisa je urang teu menang ka ditu atuh cenah bae bodoh. Emang nu bodoh mah kok situ emang kabehan ge. Iya mah betah jasa jadi jelema bodoh. Geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur. Ayo gua. Demokrasi. Nah, iya kuari di urang teh kapitalis. Untung rugi. Lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan. Sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge. Tuhan tidak ada cekna sebab enggak pernah muncul Tuhan.
Cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu. Eta komunis. Oh, pangeran ya nama. Oh, pangeran urang wengis kumaha urang hirup mabel. Hirup. Bae selesai. Komunis. Os gitu. Ya, hukum cenah mah. Hukumna kumaha ngeunahna dijieun ku sorangan. Aya di demokrasi. Ya, ieu kapital. Ieu mah untung rugi. Jadi jangan memakai perhitungan selama untung silakan, selama rugi dan kumaha untung rugi ya urang ya di negara Indonesia teh ieu teh demokrasi. Nah, nu mantak dipermasalahkeun tentang sosialis komunis, tentang demokrasi kapitalis. Iya dipermasalahkeun di Indonesia. Mayoritas Islam baheula 90%, turun 80% kuari. 20% kafir. Tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian. Hinda amat urang sebagai bangsa Indonesia. Meureun Bung Karno teh ningali, waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun. Aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia. Nang hese capek nu diseret, nu ditembak, nu dibacok, nu dimurtil dan lain sebagainya. Tinggal melestarikan kemerdekaan. Kos ya wah walah Bung Karno teh neuleukeun ya Karim bupati sia teh ku goblok-goblok teh, gubernur sia teh ku tolol-tolol teh, menteri ku begitu terus ka raja-raja. Bung Karno hudang emang nya teh hudang kamari ge Soekarno aya ka ditu. Kuari ngaji aya Soekarno. Aya Lain lalagaan, beneran kuari mah. Bah pajar lalagaan Soekarno teh ngaji kuari di dieu. Di mana cenah kiai jeung urang mana? Tuh, Soekarno urang ditu tuh. Ngaji kana Di mana tuh di deket Tanggal Ambon aya. Ngaranna Soekarno. Nah, Soekarno eta wasa samira si eta atulah. Wa yudlil faulaika humul khasirun. Tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ieu walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi ieu nyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam kasiron loba minal jinni wal ins. Ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Allah karim. Geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh. Mana? Sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha. Eta jelema paralintar luar biasa, dagang mararaju, politik na mararaju. Haju lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri, malah manyana ke luar negeri, bisa keliling dunia ku pinter-pinterna tapi hatena teh la yafqahuna biha, teu ngartieun kana bener. Hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener, teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim, teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah, teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard. Teu bae teu percaya. Malah nyenan gereja, malah nyenan kelenteng. Dipersiapkan deui di mana gereja, di mana gereja, di mana gereja. Macet hatena teh. Lain jelema bodoh pintar. Bahasa nage Indonesia bisa Jawa, bisa Sunda, bisa Inggris, bagus puguh karuhan. Bahkan bahasa Arab dia bisa. Dibaca kunyana terjemahan teh lain endek iman, tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam. Lahum qulubul la yafqahuna biha, boga hate tapi teu percaya, teu iman, teu ngarti nya kana bener teh. Ieu lah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam. Tuh nu boga pabrik. Percayaeun ka Allah henteu, eta lah ayat ieu nu berlaku. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins.
lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener lain bodoh nyana pinter bisa nyeun pabrik nyana di urang padahal ulang-ulang negeri urang dalam negeri atuh sarua Cina Medan Cina Bangka loba ngartieun nyana nyahoeun nyana bahwa di urang teh loba Islam di negara luar loba Islam aya Baitullah aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah nyaho nyana tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min. Masya Allah. Urang mah untung ya. Tuh. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Ya naga boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kalawan neuleuh itibar neuleuh nyana kana gunung malah menikmati kaayaan gunung neuleuh nyana laut malah menikmati laut neuleuh nyana hutan menikmati hutan malah maneuleuh nyana perkotaan menikmati perkotaan neuleuh berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikeun itibar kunyana matana kunyana teu pernah dideleukeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleuh gunung masyaallah kawasa amat eta Gusti Allah deuleuh nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung ya moal aya. Urang deuleuh laut beuh eta laut pohara amat Gusti Allah deuleuh laut saha sih nu bisa nyeun laut ya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang mah kan kitu. Ketika deuleuh hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah. Saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah. Deuleuh hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea. Ya Allah maha kawasa saha nu bisa nyeun gajah. Nagara mana moal bisa. Deuleuh maung horengana maung sarua maha kawasa Allah pohara amat. Deuleuh deui urang orai aboh ya orai pohara saha nu bisa nyeun orai. Urang mah maha kawasa Allah. Aya angin saeong beuh maha kawasa Allah nyeun angin. Nabrak ka lembur jadi angin beliun. Wah, acak-acakan ku angin beliun. Maha kawasa Allah. Deuleuh laut, hoyag laut jadi tsunami. Maha kawasa Allah. Saha sih nu bisa nyeun tsunami jang moal aya mun lain Allah mah. Maha kawasa Allah nyeun tsunami Gusti. Coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti. Urang makan kitu. Kuari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Ieu gunung Bitu. Wah. Ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja. Atuh suntik ku sia maka panasilin. Bere influenza kali obat kali ja. Tah, ieu urang mah teh embung terbawa urang ku Yahudi. Terbawa urang ku Nasrani, terbawa urang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi, henteu maha kawasa Allah Gusti, meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami, urang mah langsung maha kawasa Allah. Allah nyeun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian. Di sana ada kejadian keretakan tanah. Maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat. Maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami. Aya tanah ngeretakeunna nang saha goblok. Siapa tolol atuh. Bengker ku sia atuh coba. Ayo. Itu tinggal di babari beja. Ya ada ngomong ngaco bae ge jangan tengah rapihan atuh nang Allah beres. Sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak teh jadi deui tsunami jadi.
nyana ngocoprak beta nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami iulah anulah sebuah macam buah pohara jasa jol tsunami deui di Pangandaran lamun nyana ngocoprak mah hajut aya tsunami deui mah bere obat atuh Gusti daun salam hijikeun tah ramuan inum Gusti tah ya henteu nyana ngocoprak bae jadi deui bae gunung diocoprakan bae jalan bitu deui atuh maning dianggeuskeun kekuasaan Allah beres selesai geus yang ngadoa bae urang ka Allah teu daekeun nyebut nang Allah teu berat kunaon eta matana teu daekeun neuleuh kana kekuasaan Allah subhanahu jeurekeun urang Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit betapa maha kawasa Allah nyeun langit sakitu rapihna aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah neuleuh ka handap neuleuh bumi maha kawasa Allah nyeun bumi 7 lapis bagus amat tartiban-tartibadana lempengan-lempenganana maha kawasa Allah nyeun gunung maha kawasa Allah nyeun laut maha kawasa Allah Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon sieun teh ngan hiji bae ka Allah bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak da tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui lah cak Kangjeng Nabi ari ta tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate gunung aya eueuh deui moal aya di hate laut aya eueuh deui moal aya di hate bumi tadina eueuh aya haju eueuh deui moal aya di hate langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hiji nu aya di jero hate Allah cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan titusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tafakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang Jibril datang maneh ka ditu didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi sok gerade lah ulah aya nanaon di jero hate teh ulah aya apaan saan ulah aya naon deuk kijang bae budak kagedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing anu aya kuari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah Gusti pamajikan abdi geus kolot gadeuleuna Gusti diragapna geus ralanya sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui eta tolong eta mah goblok tah mah lain ngadeuketan ka Allah gajauhan bon ya ieu mah tapakur teh tolol kabeh ya Allah ya Rabbi ulaya nanaon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh aju aya aju eueuh de ulaya bumi kitu keneh mobil kitu keneh rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil nu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang mau ditinggalkeun kumaha kan di jero hate sih rugi amat sih dah komo awewe mah nyangkeun be jero hate Masya Allah rugi nu mantak lamun ulah yang nyangkeun di jero hate kawinna jeung nu hideung bebas engkena bebas sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan boga kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur moal aya nu daekeun emang geunan kitu aing ge teu pati ku batur emang geunan pendek aya di nyana hideung aya di nyana jobed aya di nyana aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus
kan aing bebas ninggalkeun anak tolol teh budak. Aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun teresep nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulah aya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat goblok amat ku ari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain ieu ieu mah bangsana ayo coba ge hina amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina eueuhkeun geura di jero hate hiji be Allah cak Allah Khadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing tuh nukeraya di jero imah sorangan di kamar nyana kuari kertab daru datang si Hidir datangnya datang adi jero bae assalamualaikum salam saya kaget panto ditutup jendela ditutup tapi aya bulan umpat tah bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah telumpat malah wau oh Khidir sasalamat tapi ketika urang lain ka Allah teh ngalamun aing dagang karung kieu bae kumaha jol we ha pendi keluar jan aya naon Pak juri eta lantaran nyanana keur ngalamun ya Allah masyaallah Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae. Kumaha Kanjeng Nabi Khidir bae? Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung. Terus diboro ku jelema-jelema. Beres aya nu sasalaman. Sanggeus aya nu sasalaman nanya. Kenal enggak sama itu tadi? Yang mana yang tadi salaman? Iya enggak kenal. Sekarang kemana? Oh enggak, itu Khidir. Jadi dia enggak Khidir sasalaman banget. Balik deui geus sakit ngan sasalaman doang. Mentek sing hade besi Haji Pendi ti peuting. Maksudna keur sorangan Haji aya nu datang. Ha, ini Hidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Hidir tah. Aing mah lain Hidir. Aing mah babaturan sia. Ada di kuburan itu tuh. Tuh, pajar babaturanana berarti. Mantak nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah bagus boga mata teu didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah kafir bae nya mah walahum mazanun yasmauna biha boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim teu pernah didengekeun kana pituah-pituah teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama simaa tadaburin wa tiazin kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan mah ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkeun jadi presiden Indonesia betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir ku ari babarengan jeung kiai jeung ustad eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah emang meureun endek dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam naudzubillah min zalik nyana nyieun perindo datang nyana ka Serang disambut ku kiai walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja awas ya kasing hade hileud eta sing hade hileud awas
datang ke Keresek disambut, datang ke Pandeglang disambut, datang ke Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teh coba. Ji. Aju ngayakeun pangajiannya ngadegekeun si Haritanu. Ngadegekeun nyana. Tapi teu iman. Cak di dieuna ge mantak dijelakeun sima tadabburin wa ti'azin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabbur jeung itian nyana memperhatikeun eta mah kan nyana mah lain memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana hanya untuk dukungan-dukungan aneh di Indonesia teh aneh kita ulah milih awewe atut jadi ayo berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk ya. Woi, teu meunang ge cenah jadi imam salat ai imam negara matu teu naon. Masyaallah karim, masyaallah karim. Baik-baik. Imam ngan sakadar nyaritakeun doang yang geus terjadi. Jadi deui kan bupati cewek, jadi deui di dieu bupati cewek wali kota. Nah, iya maka dia nama geus lain awewe deui kafir. Jakarta lamun jadi kafir coba deuk kumaha Ahok. Masa urang dipimpin ku kafir? Cenah kafir ge ieu mah adil euy, ulah nyaritakeun kafir adil. Boro-boro adil jang urang, jang dirina ge geus teu adil jeung teu jujur lantaran teu percaya ka Allah. Jelema teu percaya ka Allah eta lah jelema nu pangbolon-bolon. Artina pang pasek-pasekna. Teu adil-adilna ulah ngajakeun adil kunaon atuh sok sambarangan bae ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna Allah teh nyieun langit bumi urang percaya eta pangeran adil ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil kunaon aju di adil-adil di jujur-jujur bakal dihijikeun gerakan itu. Urang mah ulah kajenting urusan jeung elehna mah teh sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih. Mereka dua mun kafir ulah milih. Sakedeung di dunia. Mun dibere. Tuh, tolol teh kan. Allah moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang. Kunaon diacak-acak Masya Allah karim urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana deuk jaek jadi gubernur mungkin kuari mah mewah boga motor boga mobil boga imah bahkan dibere jabatan sabaraha kebal sia menikmati barang hina di dinya tapi eta akidah sia dijual ka dinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal. Sabaraha kebal sia menikmati mobil, sabaraha kebal sia menikmati imah mewah, sabaraha kebal sia dijamin si alam dunia sia 10, 20, 30 tahun memewahan sia. Di akhirat celaka sia, dikulub sia. Ji, eta teh kurang memperhatikeun teh kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia, lamun hayang nyaho cak Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun. Ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkan jeung akhirat hayang nyaho maneh Muhammad bejakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis ongkos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai netes kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakicep maka jeung dijual akidah na'udzubillah min zalik wa min zalik mata kurang ge datang ke tayangan datang cewek-cewek mabur saya ka ditu aing hayang geus aing mah bener tadi itu bener pokona lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki rada deureus aing mah lalaki geus eta ge mun merek aing mun teu manteu sila sok jore tungtungna ya Allah ulah hiji be sebab urang bakal berhadapan jeung Allah kunaon kafir dipilih iya urang cilaka jasa saeutik kemewahan dunia urang naik mobil Lexus baby Benz atawa urang naik Ferrari oh indah jasa menang ti mana sia hayu
urang dahar restoran ganti restoran nang di mana eta sia ayo ieu imah sia gonta-ganti nang di mana sia eta menikmati salin ganti awewe menikmati nah saeutik hanya setetes ku kabehan sabaraha tahun saya menikmati dunia di akhirat bakal kumaha Masya Allah karim iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge ai ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara buat kiai acara sebesar-besarnya nih saya kasih modal terserah mau maulidan mau rajaban nih modalnya terserah mau hawalan apa mau pertemuan nih modalnya nyanana ge hadir ceramah kiai tapi kan lain si mata dapur tambah jangan nyana nyieun demi untuk nyana teu mikir ta otakna kiai Masya Allah karim dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeung di akhirat bakal dikumahakeun kan ji urang mah muludan kabehan imajana ditanggung ku salah saurang ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta kos kitu muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi deuk datang ka mana ieu mah urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang lah salah eta kos kitu kabehan ya kula mah boga teh 1 juta ya kula mah boga 500 ya kula mah boga cucur doang ya kula mah boga aqua doang aju datang deui kula mah boga sugut doang kieu tah ayo masalah ya eta nu lobana mah eta nu terakhir tah termasuk eta ge sarua tah mulu dan truk rame reganya mah raja bantilok ngomong lagi mah mere kabehan ceuk cenah sanu ngadahar terus kitu mah bangkrut dunia Okos nu bener tapi salah lu mantak aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah sanajan tutulung ge aya nu bener tapi salah nu mantak sing ada kos nu bener tapi salah aya mana aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tutulung ka batur sakjana teh boga tanaga boga wawasan saha anu perlu ditulungan gue aing deuk ditulungan turun di mana ke jalan set aya nini culak cileuk kieu we kieu wah iya perlu bantuan berarti ya cak nyana langsung nini dicekel ini diseberangkeun ku nyana stop mobil di stop hebat biasa nah beres datang geus di alhamdulillah cak nyana nih kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu cak nyana teh ya kunaon dikadiekeun deui tah eta tutulung teh nyaho lebah kos kitu bolon eta tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula aduh kayunya na indit teh goblok teh coba eta kan nyusahkeun cak nini aing kudu nyebrang deui bae eta lulungan teh nyaho lebah eta kos kitu eta dulungan teh jauh lebah teh kos kitu loba urang itu tulung teh jauh lebah eta teu ngepas Masya Allah boga hate tapi teh dipahamkeun kana bener boga mata teh dideleukeun kana kakawasan Allah boga ceuli teh didenyekeun kana ayat-ayat Allah nah ulaika kal an'am jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi naon bedana teh jeung kebo bule geus eta kafir-kafir anu boga pabrik boga kapal udara weuh daharna ge isuk-isuk di Paris sore-sore di Inggris pahara jasa tapi nyana teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim eta teh rendengkeun jeung kebo bule adik kakak eta jeung kebo bule keboblen embe rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta kakana embe nyana adina kakana tetep embe berarti muliaan embe kakana embe nyana adina eueuh cenah embe jeung soang
Allah. Urang mah urang memulia, urang mah iman ka Allah. Urang mah iman pas sa pangeran Allah. Di mana Allah? Ulah ngomong sia. Aing teh nyaho di mana nama. Ngan bukan mah Allah bae. Eta geus hebat teh kitu. Naon dalilna coba cenah aya Allah? Aya hulu sia gobong. Bacok sia ku aing. Hebat eta jelema. Ngomong sia ku calana awas ieu. Allah sia. Agak lumpat. Udah aja lumpat. Po, aing nanya pangeran, yang nanya dalil lah. Hulu aing pakai dalil. Ngomong deh si aja aing. Aing kecan nyaho ke Allah. Itu jawara diajak ngomong mal beres satu. Diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah. Antara aing mah ngajina ge mingguan. Aju aing mah ngaji tukang sate. Sia nanyakeun Allah di mana? Hayang nyaho sia ku aing. Tolol meureunna. Ayakeun ka ditu kaki uci. Ucina kitu nyahoeun. Beres. Tah eta bener eta jelema teh kos kitu. Enggeus asa-asa. Nah, hari ieu gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, pinter aya di nyana. Nyaritakeun politik pangbisana, perekonomian pangjalana, budaya nyana nyahoeun. Hartana lain miliar tapi triliunan. Nu di luar negeri ambalaya tapi nyana ditutup mata hatena teu percaya ka Allah. Hatena teu dideleukeun, henteu dibukakeun kana bener, ceulina teu didengekeun kana bener kana ayat-ayat Allah. Matana kitu keneh. Ulaika kal an'am, eta teh adik kakak jeung kebo bule. Beres geus mun aya si Teguan. Nah, Teguan. Mana kakak lu? Tanya ke orang. Tanya. Ahok. Mana kakak lu? Emang di mana kakak? Saya nggak punya kakak. Punya. Kapan lu tahu? Dalam Al-Quran ada. Kakak Ahok ada. Siapa? Kubu bule katanya. Ulaika kal an'am. Lainnya nabe kabehan kafir maksudnya ye. Dibahasakan ku Gusti Allah. Ulaika kal an'am. Kafir teh percis kos kebo, kos sapi, kos raja kaya, kos hewan ternak. Jika pada naon ieu fi adamil fiki wal basar wal istima. Tidak teu paham, teu leuleuh jeung teu ngadenge. Balhum Allah. Balik kafir leuh sasar tibatan kebo sapi. Nah, emang kebo mah diciptakeun teh nya nama on teu boga akal. Nya nama diciptakeun ku Gusti Allah tatlubu manafi awat tahrubu min madariha. Kebo mah di mana-mana aya dahareun, nya nama atuh ngarasa ieu aya mangpaatna di dahar. Ketika manehanana dak leumpang aya cai mundur. Nyawa nya kana mangpaat di madarat. Ketika aya seuneu nya lompat. Kebo, sapi. Hujan, lompat nya aya hujan bae. Aya banjir, lompat nya aya banjir bae. Aya seuneu lompat nya. Ai jelema kunaon atuh ieu teh deureun neraka teu daek lompat balhum abang. Eta kafir teh neraka tapi teu lompat. Tarolah meureun kafir mah geus biang neraka ieu ki haji. Kemudian ngeridit bae eta teh seuneu teu lompat goblok gitu coba. Tolol teh coba ieu. Pugu ieu teh maling korupsi teh tapi teu lompat eta ke neraka. Balhum abang. Lamun aya pemerintah kemudian korupsi, lurah korupsi, camat korupsi, bupati korupsi, rendengkeun jeung keboplen. Nah, sia balhum adol. Sia teh leuwih bahaya. Kebo maling daunna doang, jelema mah dicabut kabeh maling. Kebo mah maling dander ngan daunna doang, kerep datang bupati, dicabut kabeh. Dicabut kabeh. Di meteran kuliahna kabeh set kabeh jeung sapara kanca-kancana kabeh parangsana tuh datang gubernur leuwih jahat deui, datang menteri leuwih jahat deui. Nu jahat nuhun teh manteu datang calo jahat tah lamun aya calo teu bener rendengkeun jeung keboplen malah mah kena naik jeung keboplen kana. Balumpat sia, ngaguling rindes sabak. Geus bandingan ge, beakeun kabeh geus lah ku jadal teh. Geus bawa ancul-anculan ke kebo. Aja liak kabeh dadana brek beres geus. Kawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun kunaon. Cenah diliak kebo saha calo emang atuh sedeng. Sabeda diliak ku adina atuh masalah.
balhum adol jelema teu pernah aya kadenge maling taneuh, teu pernah aya kebo di kadenge kurang maling kayu, tapi di Kalimantan kayu sabaraha hektar bea kabeh balhum adol. Tapi deuleu ku mana di Sulawesi eta dijual pulau balhum adol. Eta deuleu ku mana tuh ku warisan tadi bea kabeh nang hasil saha eta balhum adol. Jelema nu ngajual can dibayar-bayar ku calo kabelah ditu balhum adol. Eta kebo mah paling ge daunna doa, ge geus dihus-hus. Kakara ge karu. Hus. Anu ngahus-hus goblok kebo maling tolol. Oh, ieu dangdut beak coba cabut. Si tolol teh coba. Dibawa ku ya anak jauh loba ieu mah urut kebo ieu bawa ka imahna. Saya menang dangder, udah kok kebo tolol tak kebo. Ayo dibawa bae geus ku urang ka dieu. Belum habak tololan kebo ta tololan jana. Ka kebo ga tolol jana. Kebo ge yang serikan. Kebo ga sia wewean. Goblok sia wewean. Cepen sing ngalalewe ka aing. Kan teu ngomong mah ngan bahasanya na tolol sia goblok sia aing mah daunna ge ku sia dihus-hus sia goblok eta emang goblok atuh sana jadi masjid ge goblok mah goblok bae di masjid dulur sadaya yuk urang bebarengan ye kenceleng ye urang gitu non jangan bangun masjid set beres DKM boga kunci horeng set dicokot kunyana cokot teta kebo mah tilok maling kenceng kebo liwat neule wah sia wewean gandeng ngartieun kebo ngartieun dihusus hus aing maling teu naon teh dihus sia tak kenceleng mau ke mana? DKM maling kenceleng duit masjid tolong tuh coba ngomongna bangedan dulur sadaya yuk irah deui cenah urang yuk mumpung hirup ayo urang naon kitu ngada sodako engke mah geus payah teu bisa beres daratang gede plak eueuh jelema buka tolong teh eta balhum adol eta rendengkeun jeung eneng. Ya Allah ya Rabb. Ulaika humul ghafilun. Jelema nu pinter tapi pinter kabali nyaretedaekeun hatana didelekeun kalau bener. Boga mata teu didelekeun kana kakaosan Allah ceuli teu didelekeun kana puruk-puruk anu benar eta teh digambarkeun ku Gusti Allah okos raja kaya hewan ternak balhum adol bahkan leuwih sartibatan hewan leuwih jahat eta teh ulaika humul ghafilun eta lah jelema-jelema nu poho ka Allah poho kana kanikmatan akhirat majar teh kesenangan hanya di dunia kos komunis kesenangan hanya di dunia kos kapitalis urang mah lain kitu Allah boga kesenangan di akhiratkeun bae di dunia mah nyawa korbankeun jang sabilillah harta korbankeun jang sabilillah sakedeung di alam dunia urang boga kesenangan di akhirat mudah-mudahan urang kabehan dibere benta mata hati urang dibere benta mata urang dibere benta celi urang sehingga urang nyaho kana benar ngadenge kana ayat suci Al-Qur'anul Karim neuleuh kana kakawasaan Gusti Allah sehingga urang salamet di dunya wal akhirah wallahu a'lam bissawab.